Balik lempang teh aki-aki. Dirinya ukur balik sih. Hei, hei. Yeah. Ayo gimana? Boy bah. Ayeuna dinya stanur Geus Brad, kali ngagemuk jeung nyemprot. Ngan eta bingung euy, neangan obat semprotna. Jeung bingung loba atuh anjir. Tah di warung ge si Doe aya atuh. Kapan eta panyakitna geuning zaman ayeuna mah Brad? Orang coklat, ganas eta Brad. Gitu. Tuh bisa deh ku obat biasa euy. Kuduna mah Brad, sigana ku obatna ku obat stroberi jeung vanila euy. Nu ampuh mah. Lain kela anjir. Ai di dinya neangan naon anjir. Neangan susu UHT atau neangan jang wereng anjir. Nah jadi mengkol kainya is. Ampun teuing saroceng. Parah anjir. Pan wereng tadi oge judulna oge wereng coklat. Maksudna meureun lain wereng coklat stroberi jeung vanila lain, Ceng. Parah anjir si Aceng lagi celekna. Ampun teuing. Bi, nyali si Emo? Aya tua, tamaraban domba gandeng. Oh, lila moalnya ya perlu orang euy. Moal meunang oge balik. Eta maraban domba make parabola. Tuh hararidang anjir. Ampun teuing. Lain ai bibi kamari ieu keur gering. Berobat ka dokter mana euy? Bibi mah teh ka dokter lah, geus percaya ka dukun aya nama berobatna. Nah, yang teu percaya ka dokter ai bibi ka dukun jeung zaman baheula. Anu dokter mah teu hidang keur bibi geus gering. Kudu eta ngitung matematika geura 3 kali hiji, 2 kali hiji. Gua di sakola ge bibi mah punten 3. Komo ieu keur gering. Brad, urang masuk nyeri hate euy ku barudak tongkrongan. Nyeri hate kumaha itu? Lain giliran urang sedih geura euy. Giliran urang manggih kasusah ning. Ni eueuh nu paduli sia. Nah giliran urang hitut anjir. Kabeh narempokeun ka urang merhatikeun geuning. Ya. Eta tandana bekok si laing leuwih berarti di batan si laing. Maksudna kumaha ieu teh, Brad? Heeh, hirup maneh henteu leuwih berharga di batan bekok si laing. Ya guys. Hah, bisa wae ieu ya bekok colok ya. Lain Brad, topi kamu na santai aya keneh. Tapi iya. Heeh, Aya. Aya pat sikeu deui meureunnan. kebeneran atuh. Sehari nu butuheun. Netizen we meureunnan nu ngefans ka kamonesan. Oh, sok we. Kan itu teh hayangeun topi, tapi hayamna dipisah cenah euy. Ini. Lain mie ayam jual. Lain bubur ayam sih teh. Pan ieu teh topi, gambar ieu di kumaha dipisahkeunna nyeplokkeunna. Si ieu anjir. Ai Hese. cilepeung maneh beakeun ku sorangan teh anjir. Tature hiji deui. Itu mah yang topi jeung kaos nu hideung kamonesan nih kan. Yang sapake tuh. Tah geus eta anjir parupa anjir kayak yang dipisah sagala hayamna. Geus eta ladangan mah aya keneh da kaosna ge. Nya. Nya, Tapi ketang euy, naon? riweuh anjir gejeus ya. Topi jeung baju maketkeun aku kumaha anjir dihijikeun hayamna diadu meureun. Kan gambarna ge gambar bajuna ge aya hayaman. Please, Brad, please. Rempag mah nu urang. Ulah pimilueun. Mani ulah anjir. Mani ulah we anjir urang rempag teh kali-kali atuh gejeus teh. Laek rempag kabeh mah atuh saha nu balegna atuh. Poe naon ieu salah naon di ayeuna? Ieu nu mah salah mah tah. Baju cek urang ge.
Ngaruh dia. Ngaruh ka cida minimal metal. Naon make baju gambar siga kitu deh. Ulah isuk mah ganti aing lah. Ulah we anjir Cilepung saeutik ge maneh. Atuh ari Cilepeung kabeh mah atuh sanu menerkeunana. Dari urang iraha beungharnya beratnya. Mun siga kieu we aing mah. Anger geus ngeluh maneh. Rek kumaha beunghar atuh ai urang. Pagawean oge tungkrang tongkrong. Degla deglu. Dia tolomong teh. Jiga batur. Usaha hayang beunghar mah. Tong ngarep anjir urang mah beunghar. Pan usaha mah usaha ya ge berat. Kumaha ge diusahakeun. Anger eta gablek duit. Teu dina kieu mah kolot urang eta berat salah doa baheulana. Naon ai maneh. Make jeung jalahkeun ka kolot sagala si teh doraka babal. Heuh di ngacek kolot baheula. Mun keur leutik, maneh teh geura gede, geura lumpat. Cenah ngobrolna kan kitu. Naon hubunganna? Hah? Heuh kan mun ngadoakeunana geura gede geura beunghar mah meureun beunghar berat. Moal balangsa siga kieu urang teh. Bersyukur si teh masih keneh daek kadoakeun kolot bal. Geura gede, geura lumpat. Lumpat tina. Ayeuna geus gede maneh. Nya bisa lumpat maneh dina kanyataan hirup. Bisa lumpat maneh tina debt collector atuh. Si teh bersyukur si teh bener teu. Heeh bersyukur aya si kadinya mah. Ngan anger we da ucapan adalah doa berat. Dan doana ge gak kitu. Beungeut sia hurung. Ucapan adalah doa. Teu kabeh anjir ucapan dikobul. Walau oge. Kemana dia? Hah? Kemana? Ini kurang kuriling neangan tanah ya teh bi euy. Buah mereka jual gitu tanah murah bu di dia. Kok aya di ditu? Kubang kangkung. Bang kangkung. Heeh. Pan urang ge tidinya tadi eueuh. Aya kacida di kubang kangkung mah jauh bisa nyicil deui mayana per tahun. Anu bener bi. Bener. Sabaraha eta per tahunna? Teuing teu apa tanya ka KDKM tuh. DKM. Oke jeung nanyakeun ka DKM mau saha? Kan urus makam mah DKM. Anjing. Urus makam cenah. Bi urang teh neangan tanah ajang imah. Lain ajang persemayaman. Can hayang maot acan bi urang teh bi. Loba keneh hutang geus teh. Ampun teuing bi aing. Tah maot meureun bi aing mah. Brad, kamari teh urang aya ka Bandung, Brad. Tapi teu tulus anjir tinggalkeun. Aing hudang beurang teuing kamari. Tinggalkeun kunaon? Kareta. Nya heueuh atuh sia teh hudang beurang moal bisa ka bagian kareta ai maneh. Kareta mah moal bisa nungguan jiga angkot anjir. Ye, hudangna singgasik lamun rek numpak kareta mah. Oh, tadi mah urang gasik ka ditu ka stasiun ge. Menyoyah kieu anjir geus di dieu ka Bandung ai maneh. Anyong hayang lagi kamari ka Bandung mah aya geus embung urang ge. Terus tadi naon subuh-subuh atuh ka itu ka stasiun? Nya balas dendam ka si kereta. Bongan urang kamari tinggalkeun. Tadi mah ka katempo huluna. Urang geus lumpat sampai rel. Wah, tilah kene aing cek aing teh. Jadi hiji sama, Brad. Eueuh dendam ayeuna mah. Terbalaskan dendam urang. Jelema rempag anjir. Aing karek nyaho. Ternyata nu didongengkeun ku Kang Ibing teh tah ieu jelemana guys. Nya. Parah anjir. Rempag cenah.